hayu 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 ningali film Cenilem karyana karyana karya barudak Jabon. Hayu 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 urang ningali film Cenilem karyana karyana karya barudak Jabon. Hati 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 nyeri kulit batang ningali pamola Cenilem. Hati 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 nyeri kulit batang ningali pamola Cenilem. Hayu 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 ningali video Cenilem di channel YouTube na channel YouTube orang Sunda asli. Naon ceng? Jajan boga duitnya. Gitu. Atuh jajan pakai naon itu boga duit aceng. Kan pakai duit atuh. Heueuh duitna eueuh, emak teh. Ka ayah. Ayah mun balagu dengan tukang kuli di sawah oge. Saha coba ayah teh? Hah? Saha ayah? MP. Gak empe. Aceng hayang jajan naon? Atuh ieu dadahareun loba aceng. Hayang jajan naon? Emak geus teu boga duit, apan ku bapana teu dibari duit wae unggal poe teh. Tinggal itu batur mah geuningan teu daya ka jajan, ieu mah unggal ka dieu unggal balik hayang duit wae, pusing mah teh. Kan ayah jajan atuh. Heueuh, apan mana teu boga duit, aduh aceng. Geus aceng ulin we ah lieur nih, emak geus dandan ieu teh. Bising aya ibu pengawasan ka dieu. Geura mandi kali itu geus sore aceng. Ka masjid naonan mentaan we duit, ah lieur tinggal mah teh. Tuh tinggal di batur mah. Kedarek caricing bahagia, we geunian. Ari aceng, geus ulin ka ditu ah, ulin ah. Cing. Hai buru amat boga duit, kalau ulang-ulang. Itu mah budak yang jajan we bayar mah. Ah meni para rusing dengan naon-naon teh kudu ku pamajikan we. Cik atuh kadenge teuing mah toronjol ka dieu nyampeurkeun maneh teh budak karunya berenang hayang jajan batur jarajan ieu henteu berenang. Depan pamajikan kan atuh anu ngatur keuangan teh atuh. Mun kitu mun dibere duit ah pamajikan teh. Ieu mah tara dibere duit naon-naon. Tadi isuk dibere pan 2000 atuh. Eueuh dipake bayar hutang ah lieur ah loba hutang ah. Mun teh mun aya torojol sugan mere duit gitu aja ya duit cokot aing meuni langsung balanja aing ka punya Kemarin sera minjem pan ka Bang Emok atuh. teu nyawa-nyawa acan upana Bang Emok pas kumaha ai akang urang mah can aya ngajakan urang ngadenge-ngadenge di tatangga heueuh we cenah mun hayang nginjem duit ka Bang Emok cenah kitu. Salam. Salam. Ceu. Aing mah datang jalangkung teh aing mah ya. lieur tingan. Ganeng, urang boga informasi. Informasi naon tong segala lieur nya urang teh ieu. Keur butuh duit. Aing mana nyawa di mana urang butuh duit. Raut wajah naga raut wajah balangsaknya. Saya sok kepo ka tetangga teh. Hayu urang minjem Bang Emok tah didinya keur kumpulan hayu buru. Cek Emok. Heeh. Ngeunaheun sia teh langsung cair syaratna ge teu kudu itu ieu hayu buru. Anjir mana ieu boga cincin Nya di tah mana? ladang Bang Emok ceu. Halusnya. Tingali Tah, tuh. tingali. Batur mah meuli cincin. Geus hayu urang ka Bang Emok Geus tuh. tuh, ka Bang Emok kelah. Hayu buru. Geus, tuh akang tinggalkeun heula urang abari hayang nyaho urang teh Bang Emok Bisa kawas tinggalkeun. kumaha ieu teh. Ayo itu angker gitu kene buru. Yo, Cek. Ayeuna teh itu cenah cek kokom teh. Arek aya Bang Emok, kita kumpul urang teh ke cek kokom. Ka mana atuh si kokomna? Naon atuh dari tadi urang teh nungguan. Cenah nungguan, cenah Teh kokom. Kom. Ieu teh. Hayu tuh kom, hayu. Ieu Bang Emok teh tere datang jiga nama. Kokom buru nya can nyango. Ih, masa betul. Assalamualaikum. Salam. Tah geuningan Ale salam Cek. Asya merah teh geuning Ya. ini kok Ah. aing. Ya Bu, orang mawa pasien anyar. Can datang Bang Emok nah. Aja, itu tunggu wanita tadi. Di mana Ken? Ari ini naonan ieu. Itu Apanan?
menterek nyeruan Bang Emok nyai. Nyuwun wae mitoh hate Ya, ini teh nama modal dagang surabi. Ini teh dagang. Apaan kamari teh dagang sorabi teh yang geus ngajual naon teh pare sakarung teh aku teh cukup kena wae. Atau mana? Ming teh nyai teu maki. Aing mangalilir wae mitoh hate. Kemae atuh. Sakaleut teh heula. Meni cek baku teh meureunang sakeluarga cenah minantuna mitoh hate. Kemae anu penting mah ngabayaran nyai. Apaan meureunna ming dibayaran ku ming ladang sorabi. Nyai mah nyampe we arek bayaran ku sorangan. Eta Eta ge teuing kabayaran teh moal kokom ngajak-ngajak ka dieu teh. Kebayaran mah. Nyumput kumaha aya di penjara. nyai ke ming dibantuan apaan ladang sorabi. Empek we sapoe Ini apa hiji sorabi. ladang sorabi teh teh sabaraha atuh mah nya rek pake bayaran Bang Emo. Urang mah teu tega ka mitoh hate. Ya kumaha engke daripada budak kalaparan mendingan minjem Bang Emo. Ini sama Bang Omo ayeuna mah. Tah ieu lain bohong teh. Tah, Iya. Dia belum kong tah. geuningan Bang teh butut motor. Karena Bang Eta motor pentaris. Bang Hari. Jika nanti budak kene heuh. Lamun eueuh mitoha ku aing di dua ada. Tong itu. Anjing. Kamu teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darama ya teh ece. Alhamdulillah. Damang Ceun nilem. istimewa jeung ka urang. Aduh, tos lami ya teh. Atau Selami selami. abdi teh 2 jam. Teh ngantos santai. 2 jam Mas ngomongin tadi teh macet di ditu teh. Jadi macet di ditu aya angin hiber. Terus tingali eta tuh kaotor. Kadena teh ketinggang naon teh? Tangkal kalapa. Alhamdulillah masih pada bisa lama gitu. Jadi kumaha ya teh? Jadi kumaha cenah? Kehelan. Nate. Syarat-syaratnya gitu kan abdi kan di PT di Bank Sejahtera Indonesia gitu nya. Lamun cek bahasa aya nama Bang Emo. Ngan hapunten saat teu acan teh. Ece teh kenging sila Kumaha? nya. Sabab ini Bang Emo. Kena Kedah Emo. Ngaranna Bang Emo. Tah, itu kena Emang kedah itu kedah Emo. Oh, aladi, aing teh busi sok nancep kan ping-ping nyeri di kieu teh. Sama keparupa wae. Parupa wae Bang teh heuh. Ih, kuat kasila aing teh teh emo. Namina oge Bang Emo nya. Nah, di dieu aya beberapa peraturan PT Sejahtera. Assalamualaikum. Iya mudah-mudahan. Jangan kepangitan namun kolong meja yang jajan. Ari Aceng, apa mata ieu ieu heula. Naon teh keur pencairan heula udah Ceng dah masak geuneun, Ceng. Jajan. Heuh, jajan mah teh tadi aku hayang macung naon ke. Di batur aja di batur aja. Tadi ku emang geus Ceng, ini mah boleh, Ceng. Ceng, ini mah men seubeul, Ceng. Ini mah Ceng. Cere apaanan tadi 1000. Ubah heula, itu. Kayak pencairan heula mana? Ayo bener jatuh. Tadi kebenaran aya cikino ieu dia. Sok, cikino dulu. Alhamdulillah nasabah anyar gitu nya. Nya, ieu mah nasabah anyar pisan. Anyar pisan mah. Anyar meletek. Kumaha? Nah, jadi di teh visi-misinya teh visina nya eta mensejahterakan ibu-ibu Indonesia. Anu lagi buku, anu tangga jajan anaknya visina. Sia disebut apa? Oh, geus main orang kan kumisia. Orang kumisia juga lele disebut akang. Kita namanya cek Dikit koyong terang namina itu teh saha? Ngomong kieu itu saha? Abi cekokong. Nah, iya nilem. abdi mah ngilem Pakuasi Cigede. Oh, Nya bageuna bilang nimu di Solokan Cigede. alhamdulillah gitu. Anu ngapihan ya. Abi Oh, cekinoy. cekinoy. Tadi teh aing. Oh, teh ai. Adi ce ami. Cami. Mitohana ce nilem. Oh, mitohan teh nilem. Mitohan teh. Oh, alhamdulillahnya dari mitoha sareng itu kedah akun bener gitu nya. Aku jadi dia we pada rek yang Oh. duit. Mohon, Ini mohon. mah ngapakungkang wae dah kakurangan teh. Masalah akusnya tuh panas gitu. Nya abdi ge sok haree aya keluar duit teh. Atuh
dah boga salakina bung usaha. Aduh kok zaman ayeuna mah kitu ceu. Jadi enak mah istri Andalkeun wae eta metoha dagang sorabi. Eta jajan budak teh dibere 1.000 perak. Oh mahina naon cenah perak. Ada teu boga duit bang ladang sorabi. Geus ini tong surat ieu karunya ieu bangun Oh, iya teh tos ieu kesonten oge nya. Jadi muhun aya beberapa satu acan kita aya beberapa apa namanya persyaratan gitu nya atuh nya. Yang persyaratan kan hiji kita ngumpul sadaya gitu nya. Kita ngumpul sadaya. Nah anu ieu kena aya ketuana. Kira-kira saha panggil ketuana ieu anu siap. Bener-bener Kokom we. Kokom siap. Oh ya tuh siap itu. Siap. Abang aya. Cekokom kemun nu teu bayar labat cekokomnya kudu siap Renteng sahur makan. Renteng, kudu kamu renteng. Sebagai ketua itu harus bertanggung jawab. tanggung jawab pokok. Awas tah mah lamun telat ya tong andalkeun urang. Urang mah da inget eta ge. Ini kudu ingat atuh ka hutang mah. Urang mah asal aya nu nagih we, lamun teu nagih mah urang Mari gusur teh. Kedaekeun ka dieu mah. Nah sebelum dia teh sebagai warga negara yang baik dan patuh, nah langkah baiknya kita itu harus menyanyikan lagu kebangsaan kita, nah, supaya apa mencintai negara kita sendiri. Asyirek nyokot duit, aparek upacara sekolah ieu mah. Nyanyi-nyanyi segala. Ini punya Lagu Indonesia Raya. Apa itu Indonesia Raya? Apa poho Seni deui? mah apa? Euy poho ingat Baheula kita sekolah ieu poho deui itu Tapi dah. ka SA di abdi mah kudu ge. Terus itu. Coba gerak. Contohan ke poho deui. Cak cemilan apa enggak? Poho deui gerak. Masa ketua apa? kokom. Helm ieu nu Oh bulan. cemilan ini bulan. Kokom mah seksi. Belum lempang. Nah, Naon lagu naon teh? Indonesia Raya. Kalau banyak katel jadi poho deui. Tahu urang mungkin. Aduh. Nyokot duit teh kalau tadi upacara sekolah. Aya nyanyi Indonesia Raya segala. Bareng-bareng Aing merang beutingan. Aing Nah, terus barang-barang we namanya supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Aya paduan suara segala. Nah, jadi gitu prosedurna aya di hiji nya eta perjanjian. Nah, perjanjian nasabah ke atas nama bank. Perjanjiannya bunyinya kieu ya. Nah, jadi cuma cukup ngikutin wae ya, ngikutin abdi gitu ya. Oh ya iya nah meureun. Siga iya gitu ya. Cinder dia aku. Aing hayang seuling jeung duit teh. Kawas kieu ece. Aing yang era aja pinjam duit jeung mitoha bebarengan. Geus bahaya sarua. Sarua butuh. Kesehatan dan Laku mah. Ah, Iya. iya nah. Oh iya ya kieu nya. Ya, mulai nya. Kayak di urutan. Saya berjanji Saya berjanji akan melunasi hutang. tidak akan melunasi hutang. Kayak heula. Asa nu teu bener ieu kumaha? bener lain sok coba balikan deui. Balikan deui nya. Saya berjanji Saya berjanji akan melunasi hutang. tidak akan melunasi hutang. Ini salah ieu. Bener. Kayak ulang ini ya. Saya berjanji Saya berjanji akan melunasi hutang. tidak akan melunasi hutang. Kumaha
Kumaha ieu Oh, teh? itu make tidak. Cek Cek. make tidak. Ay tadi mah akan. Akan. Besok coba balikan deh. Oh, kan. Ulangi deh ya. Bener, ketua kumaha? Lain tuh udah mikirnya begitu aja, jadi terkonsep. Diri yang geura cair gitu. Ah, bagikeun we atuh. Pagikeun lah tong aya nu dikon bae. Bebeja ka kantor mah geus kitu berjanjina. Itu we. Urang budak karunya itu yang ceurik. Teu meunah kitu atuh, abdi kan petugas, abdi mah hanya menjalankan peraturan anu di ditu. Terus apa tuh kumaha? Sok tuh kudu berjanji deui lah me. Urang ieu emang geus keuneng ieu sing Sabatar. Karunya sing Cirebon tuh ibu-ibu. Oh, mohon. Terus ayo lah. Ulangi deh ya. Saya berjanji Saya berjanji akan melunasi hutang. kita akan melunasi hutang. salah itu sih. Urang bener ya. Lamun aya di lunasan namun teu lah. Bener kan karunya ieu petugas dasar kan. Resnya. Ulangi deui. Saya berjanji Saya berjanji akan melunasi hutang. akan melunasi hutang. Bagus, kompak saya, leres pisan. Nah, ayeuna nu kadua. Yang kedua, Yang kedua, jika tidak melunasi hutang, jika tidak melunasi hutang akan ditanggung bersama. akan ditanggung sekongkol. Dari ibu-ibu mana ditanggung urang atuh hayang teuy aing mah.